balilang siap can. Ya siap atuh, kamu kena kaos. Hayo tuh ai sok-sok. Siap atuh. Pak, kumahanya ieu orderan teh sepi wae, teu baru gaweun duit gitu. Heeh, geningan itu nah sepi wae nya. Teu barageun duit meureun. Gara-gara dampak pandemi. Tapi sugan we atuh aya tamu hiji-hiji nu ka dieu. Geus teu boga duit pisan ye. Ya, mudah-mudahan aya we atuh. Lumayan yang memperpanjang hirup. Aduh, guru neangan kemana deui? Teu kuat ya geus sange. Neangan rana, beak stok. Aduh, digawe kabeh. Kasaha nya euy neangan ya. Juga kitu ka Haji Omo. Sugan aya ah. Sampurasun. Rampes. Geningan. Naon ieu teh keur ngalalanggur? Nya sidik puguhan ieu teh keur nganggur. Alah, usum keneh nganggur. Cik lah, urang pesen hiji. Sabaraha hargana? Bae sok abi malah 500 we Sarawakan jeung abi 500 abi ge. Geus di teuing anjing aing kudu kalalaki, da aing teh normal keneh. Eta 500 teh geus jeung kerupuk can. Samaruk aing teh disaruakeun jeung glotek meureunna make kerupuk. Ieu kata garoyan teh mani punung. Lain naon ai maneh kaunggulanana. Lamun abi mah siap tempur siang dan malam. Tah, lamun abi mah siap goyang luhur handap, Cicing sama teu pilun wae botak. Bener eta teh, siap tempur siang malam. Siap atuh Ya geus atuh, hayu we jeung maneh lah. Tah kitu atuh ulah loba lila. Si anjing teu apalin servis aing sia mah. Hayo tuh ai nih nu balilang siap can. Ya siap atuh, kamu kena kaos. Hayo tuh ai sok-sok. Siap atuh. Kumaha beres? Ya abi kerek-kerek muka baju. Beres, Neng. Naon? Nih karek oge antol. Nyata Neng hajakal lagi kira-kira antol geus ngaberbei. Yang geus satu bayarna gocap we tong jadi gope di diskon karunya. Kala-kala tarik saheula eta barangna asli atau KW. Si anjing geus ngulina deui wae. Mandi sore-sore nungguan salaki datang gawe udah ready tinggal diedankeun peuting. Sayang papa sayang si cintaku aku udah ready ini. Neng kada sakedeung. Naon aku? Aya salaki mah geus balik can. Can juga nama kedeung deui. Ari pagawean geus beres kabeh. Beres aya naon kitu. Cing pangarokeun bapak sakedeung nya. Sigana mah bapak asup angin. Da kau peureuh. Ya tuh kelapa sakedeung urang siapkeun heula jang ngerokna. Tuh kencang. Yo Neng, kudu nurut omat kasalaki teh. Sing karunya kudu nyaah atuh kasalaki teh. Nya Pak. Soalna Neng, anak bapak mah bager, soleh deh. Matak omat, ulah dinyeri Neng. Nya Pak. Janji kalau majikan dari cicing di kebun teh nah adem jauh tipi omongan. Goreng patut ge anger we pamajikan
lebarku denokna we si Esmet teh aduh lamun aya nu anyar mereka win deui. Alhamdulillah beres oge. Tinggal lanjut mandi terus wes-we. Madep pokokna mah ieu malah. Nah, disangajikan lagi teh. Assalamualaikum, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Papa. Geningan tos uwi. Mah, aduh. Nya atuh mah pan geus burit. Mah, kumaha urang paen teh geningan. Kumaha siap can? Ya enggeus siap atuh Pah. Kan kumaha teh geus ditungguan ti beurang keneh. Si mamah mah. Ki atuh nya, papa mandi heula. Teu kudu mandi sagala atuh Pah. Geus teu kuat yeuh. Nari mamah mah ngaburu-buru jika geus teu sabar kitu. Lain ku masalah teu kuat, Pah. Tapi tadi jeung si Bapak ngan sakedeung. Mau keceplosan? Naon mana bolanya si bapak? Jan, pemajikan mana ternyata ngeunaheun jangan. Aisyah yang kawalat bolanin bapak. Teuing anjing ceraykeun wae anjing. Aduh, asa kaneng cabotakeun. Oh, nya tuh. Bapak mandi heula nya. Keceplosan. Lanjut dulu batu. Teuing anjing. Geus gitu. Hargana. Bae abi masuk lah. Bae lah 500 we ya. Serok kan we bana. Siap. Sudah teuing anjing aing kudu lalaki mah. Eta 500 teh geus dipokok. Yang kerupuk kan. Sudah teuing anjing aing kudu lalaki mah da aing kitu. Naon mah. Mana? Lamun abi mah siap tempur siang dan malam. Wih, lamun ABA siap goyang luran apa anjing. Aing geus alus. Mana? Mana? Lamun abi mah geus siap. Anjing nah geus siap. Lamun